والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysirul asir ilaika yasir. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu biwasfil uzmati. Ya Allah, ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma hasil maqasidana amin. Wa tawil umurana amin. Wa sahih ajsadana amin. Wa kabayar hutangna amin. Wa kasetoran kreditna amin. Wa balager salakina amin. Wa areureun musepna. Wa sarolehah pamajikanana. Wa areureun cerewetna. Wa areureun nganjukna. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil amin. Tarik pajengan aminan wage kaharti mah doa. Daramang Bu. Garadu artos. Kaulah tarik teh nyebut henteu na. Nu gaduh nyebut henteu leungit. Garadu sametan Bu. Bayar mung penggaduh Bu. Apal doa ka bayar hutang Bu. Bade ngiringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Katarik sakulah asa-asa kenuai da moal era kudu gigireun sarua nu gigireun ge boga hutang. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Dawamkeun eta tiap wengi sabaraha kali sacapena letah. Insyaallah anu garadu sametan mudah-mudahan sing kabalayar. Can kabayar keneh wae teruskeun tas subuh ku surat Al-Waqiah 3 wihan. Teu kabayar keneh wae teruskeun surat Al-Waqiah 3 wihan tiap tas asar. Can kabayar keneh wae ujang tambahan ku surat tanah. Insyaallah kabayar. Hutang lunas, tanah leungit. Jadi mendingan keneh teu boga hutang. Leres Pak? Buat ngandalkeun kana doa ari hayang kabayar hutang tong minjem. Awal tahun kapihatur minangka bubuka sahur. Bismillah anu jadi sekar pangiring catur. Ngajadi tuturus laku murus sampurnaning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah anu jadi paninglaria jeung sum'ah anu ngagojo dina lelebutan manah. Panundung ujug jeung takabur kasanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur tur anu Maha Luhur. Ngalangkungan taksis iradatna Allah janggelai ku kudratna Allah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayak sadina ieu saat. Dina raraga nyukcruk galur sunnah Rasul mapai lacak para anbiya. Wasilahna ngalangkungan ieu acara tasyakkur bin ni'mah walimatul urus. Keluarga besar sepuh Simkuring, Bapak Kapten Andar Sutandar, Bapak Kepala Desa Tarikolot, kali Ibu Eis Mamah Kurniasi. Kalayan alhamdulillah anjeunna parantos ngadahupkeun murang kalihna Neng Ayu Oktami Dewi ka Ratu Cek Dudi
Mudah-mudahan aranjeuna sing aya dina kasehatan paranjang yuswa ditebihkeun cocobi balai parek milik tur rizkina dihasilkeun sadaya pamaksadanana dihijikeun ku Allah dina wangunan rumah tangga anu barokah anu sakinah nu dihiasi ku mawaddah sinar warahmah. Ibu bapak sadayana anu parantos ngadoakeun keluarga besar pun dulur bapak kuwu kali ibu mudah-mudahan kasayang ibu bapak sing dibalas ku Allah anu manglipat ganda. Nu arusaha sing arageun kauntunganana nu taratani sing kapartik hasil karala buahna anu meniti karir mudah-mudahan sing langkung ningkat karirna. Shalawat wa salam anu mangrupikeun tahiyah thayyibah penghormatan anu sae mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana ani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wargina ka para sahabatna malah mandar dugi ka urang sadaya salaku ummatna mudah-mudahan sing kenging syafaat di mantenna jaga di yaumil akhir. Juruduum panata calagara kasepuhan anu kusim kuring dipehormat Sohibul Makosid pangarsa Bapak Kepala Desa sakula wargi kalih ibu para putra putri mantu anu kusim kuring dipehormat ais pangampih aparatur desa Tarikolot reng-rengan di atasan dugikeun ka bawahan nu sami hadir Bapak Ketua BPD kalih reng-rengan Bapak LPM hapunten teu kasebat teu kasebut teu kasabi kusim kuring nu kalintang kusim kuring dipehormat pamugi aku Allah dimuliakeun. Hadratul Mukarram para alim ulama wal ju'ama para kiai wabil khusus pun guru bersama ajengan anu kusim kuring dipehormat pamugi aku Allah dimuliakeun. Dulur selamat malam Pak. Raka sim kuring ya. Alhamdulillah tiasa hadir bini sepuh para rawuh terus puhu turunan bapak ibu pamuda pamudi santriin santriyah nu sami hempak kompak dina ieu saah paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura nu diteda sateu acan sim kuring panjang lebar kedalisan sumanggem moal lami-lami Pak Uris sumanggem sim kuring dina wengi ayeuna moal langkung 3 jam kunaon margina sabab jam 10 pangersa sim kuring kedah parantos aya di hiji tempat maksad badai ka Ciranjang mawa bantal ka batu kasur rek sare tuh tadi pangintenan wangsul di Majalengka dongkap maghrib teras langsung aya acara marhabaan malam enjing malam ahad simkuring badai ka Sumedang malam senena kedah ka Ciamis malam Salasa badai ka Cirebon pangersa abdi teh malam Rebona badai ka Sukabumi malam Kemisna rek ka Karawang atak doakeun busing sehatnya sing panjang umur tapi tadi pikir-pikir saja jalan tadi teh sigana ka Cirebon ka Karawang ka Sukabumi mah moal tulus sigana teh naon sabana ada dulur teu boga nu ditah ngaji eueuh geus mendingan ka dieu cenah lah ka Darmaga ka Tarikolot puguh deui meureun balik teh ngajingjing dus gitulah nu puguhna nama leres Bu leres teh eta oge lamun ayeuna mamah ibu eus ngarti gitu tapi dah geus biasa di mana-mana oge tiap balik pengajian teh osok ngajingjing dus biasa. Nah jadi lamun teu biasa nya pakuwu wayahna dibiasakeun lah ngan priyogi kauninga ku pangersa pakuwu 2024 mah parantos gentos style biasana ngadusan ajengan teh sate acan tahun 2024 mah kudus sarimi serang dus aqua gitu nah ieu mah 2024 mah tos gentos kudus kulkas pakuwu supados lebat awak sapi teh sadayana. Ya Allah Rabbul Karim. Ibu bapak hapunten tinangtos bahasa sim kuring kirang malapah gedangna teu puguh entep seureuna lepat silana aneprok awan emokna kirang tata titik duduga priyoga teu sapuk tur teu sapagodos sareng mamanahan ibu bapak sadayana. Hapunten hamburanya mah aya mah ici aya maca aya maca aya ceimas aya ceimas nok aya titin aya hampurannya cetitin cenoknya mun bahasa simkuring rada kasar hampuraeun maklum da abdi makhluk kasar dari makhluk halus moal anu nempo meureunna mun bahasa simkuring rada heuras hapunten Kang maklum da urang lalaki kapan boga nu heuras leres Kang parendene kitu genteng-genteng ulah potong nu jelas simkuring angkat ti desa Banjarsari sumping ka desa Tarikolot lain lantung tambuh laku lumampah tanpa seja tapi ngabogaan pamaksadana anu utamanya eta sejamilari amal Pak sejamilari amal Pak teu butuh amplop da loba di imah amplop mah
komo nu kararoso mah balatak teu diarahan dipiceunan ku kuring mah neangan amal kurang teh jauh di jugjug anggan ditean ek naeun neangan amplop bungkul mah da loba di warung oge nu darareut nu jelas di sajabana neangan amal teh nu puguhna mah urang teh butuh doa ce ulah sok asa nyebut geus salah tarik dipisan doa ih kerenaeun boga duit ge teu didaroakeun bisi teu barokah bener teu ce beres ce mudah-mudahan urang babarengan ngariung di ieu patempatan ad-du'aul arba'in ka du'ail wali doana jalma leuwih ti 40 eta satahap sareng doana para wali ngadoa babarengan mudah-mudahan Allah ngaijabah sadaya pamaksadan urang ari geus babarengan ngadoa mah yakin arwih ka imah teh bakal loba dulur salah di wae hayo we nyebut duit kakare rumusna lamun geus loba dulur mah pasti urang bakal loba anu mere duit ti mana da dulur ge mararedit dulur kos nusok dibere we meureun ari dulur balalager sok mara duit manginjem teu moal ka Bang Emok pan ieu mah hayo we ka Bang Emok nya leres tandana teh dulur tara mere osok mere lamun nginjem duit ka dulur tara kapan hese mayar tara dibere kedelah mulahnya kamana we penting mah abdi dongkap ka dieu parantos ayeuna hadir nohonan pangulam ngalaksanakeun kewajiban pangarsa paku alhamdulillah bingah ningal murang kalih parantos rengse di akadan neng ayu na geulis cek dundingna kasep at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin sunnatullah da cek Allah nanage nu kasep keur nu geulis keur nu kasep nu soleh keur nu solehah nu goreng keur nu buruk tuh bu pantes tinggal itu aduh neng ayu tinggal ansep panganten anyar rumah pamegetna kasep dedeg pangadeg sembada hade rupa sehingga pak kepala desana keur anom gitu tah istrina tinggali neng ayu ya Allah geulis nyabu campernik rambut hidang melas galing muntang ombak banyu taar teh jamen terangan halis ngeceler pae socak cureleuk pangambung kuwung-kuwungan pipi ngagula sapasi diri barat katumbiri tinggal ibu tinggal ikaareu ka ditu lambe jeruk sapasi gadondong sapotong tak wayangeun pandangan ngagon dewa ramona pucuk euriheun imbitna dempak biola cangkeng lenggikna dan papanting diteuteup teh ku Ansep ti hareup sieup ditilik ti gigir lengik ti tukang lenjang bari ngiceupkeun mata saeutik pantayong ka kamar yap tuturkeun kuring alah panganten anyar maresep paulis datang teh ka kamar cek neng ayu teh ham tere binara berehinehi sakete te rebina kya wajuda merah gitu kan तुझ से जुदा अगर हो जाएंगे ते खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो ya isi akrum ngartos ngartos jadi translate kuning ayu di kamar keun eta mah lagu panganten anyar aya lagu mama nu ieu we geuning nu baheula teh rumah tangga jeung manehna aduh bapak RT bojong biru anu bageun nyawer henteu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka lain anakan tah eta lagu ibu minangka mesraan teh kitu panganten anyar tapi da yakin bu sunnatullah moal kitu wae rupa teh laras bu moal kemah lami rambut nu tadina hideung malulupi nuh kuneon kulit pipi cangker kapan lila-lila majikan dorok dong kabaseuhan mulai luntur bu didinya mawaddah teh leungit marukankeun rumah tangga teh diibaratkeun saur paajengan teh mah ibarat sagara ari sagara teh lautan teh tinggal pantai Pangandaran tingali laut Pangandaran ibu ti kajauhan caina biru indah katempokna
angkat naik perahu ke tengah lautan, sok ancrug teleman. Loba cucuk rungkang segala rupa eta teh di jero laut. Laras Bu. Karaos teh. Tah rumah tangga teh kitu. Ari dibayang ti ayeuna mah ngeunah jeung indah katingalina. Ya Allah Rabbul Karim. Nu tadina kapan ganti jadi borosot anakan dua tinu jadi Hebeh incuan salaki teh teu disebut teu disebut bapak panggih ke jeung bandar eme dijalankan kumaha cenah rek tulus domba teh dijualna teuing tanyakeun we kanu di imah cek salakina teh bandar eme penasaran datang ka imahna imah kantona ditulakan nguriling toa bandar eme assalamualaikum teu dibuka-buka ditoong di luar kana kaca aya lomari we jeung meja jeung kursi cek bandar eme jalema kawin ka lomari bakat kumbung-bungna kapan ngagerohan ngaran pamajikan leres ori anyar kawin mah nyebatna oge minimal neng di kampung mun ka salakina letah monokan salaki meuli rokok sagedeung panggilan teu terjawab 7 datang ka imah langsung pamajikan anak aya atuh aon atuh ya atuh uta uti atuh bujang sauti pengantin anyar mah diusapan paulis beda geus kalarieu majikan pangarsa atuh tongongo ge digarohan tingali teh isuk-isuk digari koek uci kitu oge seungit pengantin anyar mah sok da kararaos lah ku ibu oge menang sataun wae macan wani gitu darukeun salaki empet-empet ku ibu kieu-kieu kalau bahni disada cek salaki teh nyai entut ya entut da seungit kapanan pengantin anyar mah beda geus jiga urang kieu mah kadang-kadang salaki keur ngareuhkeun kacape ngagoler dina kursi ibu rek ngaliwat ka dapur da disongokeun heula atuh kena pote ngahaja dot tadeuh bapada seuseup kubar capek alah siang mana geuning ngawaduk bari ngoreja teh tuh kapan ngawaduk kan eta bedana pengantin anyar jeung pengantin bari teh leres Bu nu mawi kadenya rumah tangga teh aya kaifiahna teteh aya tata carana betul setiap kita masuk ke perguruan tinggi lamun urang nanya aya teh jurusan rumah tangga eueuh Bu walaupun di perguruan tinggi itu tidak disediakan fakultas dan jurusan rumah tangga tapi yakin ilmu nama loba nah tak sagala rupa oge kudu make ilmuna yo keur bekal jeung neng nu rek ngamprah sagala rumah tangga priyogi kauningan indahna berumah tangga itu tidak ayeuna seindah apa yang dibayangkan ku urang ayeuna kakarek ancrug bisa jadi leuwih indah jeung bungahna teh begitupun susahna teu bisa dibayangkeun ku urang susahna rumah tangga ku jalma anu can rumah tangga bisa jadi leuwih bisa jadi kurang mata sararea oge nu ngaranna rumah tangga mah diajar leres Pak leres Bu diajar kabeh oge rumah tangga setiap permasalahan ujian anu kapanggih dina rumah tangga eta teh can kapanggih ku urang dina kahirupan anu samemeh rumah tangga nu mawi siapkeun ti ayeuna keneh anu rek ngamprah sagala rumah tangga nya ngan neng indahna rumah tangga ieu sanes abdi nu nyarios teh nabi awas ka cek nabi teh at-tazwiju barokatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun rumah tangga itu barokah loh Pak ari barokah teh ibu ziyadatun fil khair tambih-tambih kasayan hartosna di mana jalmi tos rumah tanggi pasti kasayanana bakal bertambah lamun urang kersa ngalaksanakeun kasayan mata kudu naon sababna kasayanana oge dilipat gandakeun ku Allah benten sareng urang sateu acan rumah tangga ieu teteh tingali ka dieu saur Kangjeng Nabi ku barokah rumah tangga ieu meci haraya Cimas ka dieu tingali Cimas cenok ka dieu tingali ka pengantin ka ditu ieu barokah rumah tangga ieu saur Kangjeng Nabi innar rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihi man nadrata rahmatin di mana-mana seorang suami neuteup soca istrina
tuluy istri nak malik neuteup mata salakina bari kereteg dina jero hate sernud muncet bahasa budak ngora teh mah kapetik birahi kapentang asmara bungah salaki ningali bola mata yang indah kemudian istri resep ningal soca salakina bari dibarengan ku kabungah jeung nyaah maka hakikatna Allah bakal ningali eta salaki pamajikan ku pandangan kanyaahna Allah hartosna aa sareng teteh bakal jadi suami istri anu dipikanyaah ku Allah. Aa hoyong dipikanyaah ku Allah bageur teteh hoyong dipikanyaah ku Allah wan cobian pangajian moal diteruskeun mun can papelong-pelong maka tingali cek kuring Pak Ulis dina kitab Ta'limil Mutalim dicarioskeun lisanul hal absohu min lisanil maqal. Ari ngaji ku contoh jeung ku tingkah leuwih alus tibatan ku ngomong. Matak uang make contoh ngaji teh meh babari. Tingali ku ece ka dieu aa jeung teteh bapak moal diteruskeun ieu pangajian lamun can pelong-pelong. Hiji engke heula bageus. Sabar tinggal 5 kaditu mah 2 3 alah lamun kumaha teh bari dibarengan ku senyum kalinyum merekah mengundang gairah tuluy ngaharewos kana cepilna lirikan matamu menarik hati oh senyumanmu manis sekali sehingga membuat teteh aduh teraskeun Bu teraskeun ulah moal capek moal gini ngaranna aya urang panganginan halo besti besti kuring teraskeun Ibu teraskeun neng teraskeun masih saur Kangjeng Rasul wa idza akhadha fi kaffiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ahuma di mana nu janten saroge eta nempelkeun dampal pananganna kana dampal panangan istrina tuluy sela-sela jari pananganna dirapetkeun sapertos kieu Pak maka Allah bakal ngahampura dosa-dosa eta suami istri lir ibarat dosa-dosana ngocor tina sela-sela jari panangan. The next question pertanyaan yang kedua aa hoyong dihapunten dosa perdosaan ku Allah bageur teteh hoyong moal diteruskeun ieu pengajian lamun can pacekel-cekel alah cobi anu teteh tangkarakeun dina paha kiwana aa pananganna simpen teh dina pahana aa geura cobi kuat cepeng pananganna angkat ka luhur tah ieu ma ieu budak nu soleh teh pakubu teh hese dititah bagus semakin lama AA memegang tangan teteh akan semakin banyak dosa yang berguguran tong dilesotkeun teraskeun teh moal kapok asli teruskeun Ibu teruskeun ulah ada yang lebih hebat loh Bu cek Kangjeng Nabi di mana nu jadi salaki nangkep nu jadi pamajikan oke heula tuluy pamajikanana malik kang nangkep nu jadi salakina maka Allah bakal ngutus malaikat nu aya di langit tungkep eta salaki pamajikan hartina jaga raksa tina sagala rupa mara bahaya musibah balai anu baris tumiba ka eta salaki pamajikan aa teteh hoyong dijagi ku malaikat bageur gawe di kamar ya isi kami tawin pahansip aduh ya Allah Rabbul Karim ibu marukankeun rumah tangga painganan cek Rasul barokah rumah tangga mah kadang-kadang tingkah laku anu dianggap ku urang sepele atuh ajengan nah ada padilah nanti dilipat gandakeun ku Allah ye ece tingali ka dieu buka dina ukudun nujain di mana nu jadi pamajikan Paulus nu janten istri ya kade nu jadi istri
ngajak ti heula Agustusan tarik tambang dina luhur ranjang kanu jadi salaki Pak tuluy salakina bunga kapetik birahi hoyong hahadean jeung nu janten bojo karena saena tingkah istri ngarayu nu jadi salaki tapi kan kajorojoy hayang salakina teh Indiaan dina hiji penting maka ganjaran eta istri sami sareng tamat Quran 12 kali Pak. Ibu geus pernah encan sapenting tamat Quran 12 kali. Teu penting ayeuna taramatkeun. Keun we da Bapak. Tinggal ajak si Bapak sakitu cukup pokokna. Alah, si ibu ya. Bapak-bapak harus elek keseke kan. Haji aing datang teh ka imah pamajikan geus teh heula sugan terek ngamalkeun pangajian kalah ka ngahurungkeun TV neruskeun sinetron. Allah Rabbul Karim salaki geus saged mangkading memeh ka imah teh nyimpang heula ka warung meuli naon jamu cak sido muncul aing rek namatkeun Quran cenah imah asup ka kamar ti heula geus persiapan saged nang karak bengkang 15 menit didakwaan pamajikan can datang keneh wae akhirna babatukan tapi teu kadenge pamajikan tenang karak bengkang nonton sinetron tungtungna salaki ngaluarkeun jurus nu kadua ngagarwan budak cai ka dieu budak datang ke kamar bari polos naon Pak bejakeun ka si mama cek bapak aya nu nelpon kitu di kamar budak teh polos mah cek si bapak aya nu nelpon cenah di kamar bejakeun ka bapak ilaing penting ayeuna mah sinyal. Alah Kang kudu ada sinyal mereka teh Kang. Allah Rabbul Karim Kang bagus di bejaannya Kang nya yo ibu bu tingali ka dieu bu teu hayu di mana nu janten bojo nyium salaki sakali we teh maka derajatna sami sareng nyium hajar aswad sedangkan cek Kangjeng Nabi nyium hajar aswad sakali 70 dosa dihampura ku Allah. Ibu geus pernah nyium hajar aswad teh acan di mana aya hajar aswad di Mekah tos ngariat teh acan balik ka Mekah gara dua ongkosna lila keneh 18 tahun ke Mekah mendingan keneh cium hajar aswad aya di rorompok eceun saha nyium salaki isuk-isuk rek edit ka sawah Pak ayeuna cek bapak naik naon naon atuh ka dieu bapana nyampeurkeun kurang deukeut geus deukeut teh geus sok antar di kumaha teu make aba-aba 70 tanpa dosa teh dihampura ku Allah saisu bapak balik di kebon sirlik ibu lumpat teu basa-basi 140 paulis dosa teh dihampura poho ajeunang beurang teu ngalakukeun peuting kodoan memeh sari salaki tangkarakeun dina pingping ibu parieskeun beuheungna ka belah kenca siluman pipina nu katuhu 10 ajeunang kalikeun kana 70 700 dosa dihampura ku Allah teh ayu alah tingali indahna rumah tangga leres mata ka teh sing resep ngagelan pipi teh bade angkat ke kantor neng cekah merek kode sirli neng lumpat neng buru-buru cium teh pananganna alah kemudian neng berek kode betulkeun kerah bajuna tepuk bahunya cek jeung cek neng duet isuk-isuk bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati temalan kuat bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi
Haikal kata semangat pokoknya. Backing vokal teh lalesu kieu. Bantuan backing vokal atuh. Tadi buruan sok kamikiran buruh marumusna ge kumaha gawe mun gawe rada capek pasti buruhna gede. Bener teh bener teh nya ari tibane malan si sakitu mah berkah buruhna naoge yang sarua jeung ajengan dus geuning kan. Biasana oge berkat mustamimah karesek hideung di jero teh sangu sakepe beungeuna endog sapoto. Heug weh aya plastik heran eusina teh kokolontong dua coro hiji wajib rasa siki. Geus sakitu hayang sarua. Balikan deui cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Treng. Heuh guys. Kieu tah ngaji sorangan teh ieu. Tapi nya paku mendingan keneh ngodang si Bang lah puguh. Roma Irama aya, LP Supaisi aya, Ade Astrid aya. Teu nanaon Bu, Ade Astrid teh kumaha ibu geuninganan? Sok dipake TikTokan ku ibu teh geuninganan. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letik ngadirincik. Kingkilaban pating kolebat sisi basi Sirjayanti shalala. Alah nyanyi wae cenah ngaji teh keun wae Pak abdi mah nyanyi oge da dibayar. Bedana akang jeung abdi nyanyi teh hiji abdi mah nyanyina di dieu akang mah di dinya. Matak abdi mah nyanyi di dieu dibayar akang mah lamun nyanyi di dinya sorangan moal dibayar. Gitu Pak. Bo kapanggih weh rumah tangga itu barokah. Mana kaifiyahna? Keur ngabentuk rumah tangga supaya barokah meh pendak sareng kabinga. Teteh, jadikan ieu wengi sebagai awal permulaan minangki peresmian rumah tangga neng sareng Aa. Maksudna niatan rumah tangga sejak ibadah, nu kadua niatan rumah tangga sejak itba'us sunnah. Jadi niat rumah tangga teh hiji sejak ibadah, kadua itba'us sunnah. Turut karena sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dimaksud sunnah Nabi dina pernikahan bukan sebatas hukum hade Pak. Tapi nu dimaksud sunnah Nabi dina pernikahan itu manhaj. Hartosna tindak tanduk gerak gerik laku lampah jeung teteh dina sajeroning rumah tangga kedah nurung cupu luyu sareng tingkahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina rumah tanggina. Baru rumah tanggana nyunah Kang lamun kitu. Nyunah ti mana rumah tangga ngalobakeun pasea dan Nabi mah teu kacaritakeun pasea. Bener teu ce? Bener ce? Nya pernah gitu ngadangu Kangjeng Nabi hoghag jeung pamajikanna tepikeun ka pareureuss tepikeun ka pareupeus piring. Teu Nabi mah tarawantun ngaraheutkeun manah istri Pak. Sebab Nabi itu terang, perempuan itu resepna dimanja Pak. Awas kade, mana falsafah perempuan wahai Pak Hansip? Aya Pak Hansip? Iya. Pak RT aya? Iya. Mana Pak RT? RT mana RT? Cung. Iya. Pak Punduh aya Pak Punduh? Aya. Mana Pak Punduh? Wahai Bapak Babinsa, ingat bahwa perempuan itu bukan diciptakan dari tulang kepala. Jangan disuruh mikir Pak perempuan mah. Lieureun. Wahai Bapak polisi, perempuan itu bukan diciptakan dari tulang bahu. Tong sok diitah tunggal panggul awe mah Pak berateun. Pak Ulis istri mas sanes didamel tina tulang leungeun. Tong sok diitah ngopepan digawe capeun Pak Ulis. Perempuan bukan diciptakan dari tulang kaki. Maka napa awewe tong sok dititah ujang ajing anjuk hutang teuing kan. Tinggalkan istri diciptakeun tina tulang rusuk sebelah kiri
Itulah gambaran tempatkan Neng Ayu di sebelah kiri, pasihan artos sing loba, kekepan sing lila. Betul Bu? Satuju. Gelis hayang mangmelikeun kosmetik tara. Betul tidak? Hei Pak Kuwu, cantik itu mahal loh Pak. Pangersa Bapak uninga belas on 46 warna 650 loh Pak harganya. Kalau 50 warna itu 600 loh Bu. Ayo nama geus taresepeun Akang, pangersa awewe cuci mukana make hasdin cap gunung kalun. Inyai. Bener teh Cak? Bener teh? Nya minimal Wardah 31.600. Garnier 38.000 Pak. Aya nu rada mahal font mah 41.000 polis nu atuh. Naik 45? Oh 45 turun deui berarti. Di pernah Ines rasa strawberry anu mahal mah Mirabella 250 08 teu beureum teh inget ce. Lamun hayang nu beureum 0 Masyaallah Rabbul Karim apalan endorse. Aduh si Ibu Bu, jadi cantik itu butuh modal. Dengar Pak, tidak cukup perempuan itu hanya 10.000 satu hari, betul Bu? Tidak cukup ayeuna ku meuli sari poaci nya resep itu Akang awewe puting-puting make sari poaci mana camohok geuningan. Mata beureum meuli uratan. Mung kaning teu nyikat huntu. Daster geuninganan geus kusut. Mana nyingsak, buuk rawun bari dibeungkeut ku kabel. Coba bayangkeun Pak. Pangih jeung malam Jumaah Kaliwon geus boro-boro make pitalis teh nu aya minyak duyung geus pae ka tangga kamar kieu. Dioles-oles kana bibir celina. Akan asup ka kamar mana listrik ka kamar teh pareung. Kuriding bulu punduk teh urang kakak. Tapi coba lamun ibu dikasih lightening, whitening, betul Bu? Pedicure, manicure lah sekali-kali dari sana ke Amel, ke Sumedang. Alah, ini bapakna budak kayak menjajan, padahal nyelap dina kopiah 50.000 keur meuli kinoy, koroto, pelet 88, nogasi beureunya. Lauk man kitu para puna teh. Budakna mah tim meeting ngongkoak datang ke ngongkueu, eta budak datang ke kelas 4 SD, parana teh kurupuk deui. Alah, niat ya. Bismillah, niatan sejak ibadah. Nu kadua sejak nurutan rumah tanggana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha akhlakna Kanjeng Nabi dina rumah tangga. Rasul tidak pernah menyakiti hati seorang istri karena istri itu sangat rapuh. Ketika istri disakiti, yakin moali kekepan tah. Leuheung teh dikekepan, ieu teh diambihan. Coba bayangkeun. Karena satu kali menyakiti hati Neng Ayu, maka selamanya pintu rumah dikunci di jero. Blek. Tulakan, Paulis, ketrokan, panto, kaca, toak, udalingan imah. Assalamualaikum, assalamualaikum, Neng hampura kamari kaceplosan. Maaf, tidak ada maaf bagimu. Begerowokan, ansep ti hati ti hareupeun bumi teh sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa kamu lagi, aku gila. Lu piring ti jero teh. Lila mah teh malan ku Neng Ayu ti jero. Cak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaran geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain engkang urang geus lain-lainan lain kada prak we sia teh leungit kalalakian kokoseran hampura ceuk sia teh Neng wayah nawang balikan deui kerowok beuki narikan ulah obat tarik pekok Bena nama yang nurutan marukankeun ajengan lamun dibawa nu kieu nyambung ibu. Hanya dia yang ada. Aduh, ampun. Bo. Jadi kuncina hiji niatan sejak ibadah. Yang kedua sejak nurutan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
tinggal Kanjeng Rasul nyebat istri itu ku panggilan sayang. Naon panggilan sayang na Rasul? Di antawisna Rasul upami nyauran Siti Aisyah tarawantun nyebat nami tapi ku panggilan yang menyenangkan hati. Ya Humairah, wahai cantikku, belahan hatiku, gitu Rasul mah. Mata kade akte kenging sakali-kali manggil istri, nyauran istri ku sebatan anu mata ngarahkeun manah istri. Karena hati istri itu sulit untuk kembali. Paham? Paham? Kayak ngadamel panggilan sayang kateh ayu naon. Betul ah? Harus manja-manja ke perempuan itu harus lah. Rambutnya dibelai, diusap, waa diasun tarangna, kedah sepertos gitu teh. Sepertos akhlakna Kanjeng Rasul. Ieu mah pamajikan rek ini tasawah salaki ti imah rek ka mana jenong. Maka pasti timbal balik tinu janten bojo rek ka kebon jebrang. Tuh kapanan coba eta. Kadangu ku budakna teh, budak teh tanya tah ku lanceuk sim kuring atau to ceng sangaran bapak teh jebrang pa. Ngaran mama saha jenong tuh nya. Laras bu, da uyah mata TS kaluhur atuh. Bener. Heuh akhlak budak teh jadi tepugu. Da geuninganan contona ti urangna kitu. Awas aya akhlak Rasul. Khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Cek Rasul sing sae akhlak sarira ka istri, sing sae akhlak ka istri. Nupang sae na akhlak ka istri nyaeta akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulna soleh, bojona solehah. Kanjeng Nabi mah betul, Nabi itu tarat puarang bu, tara ngabujangkeun ka bojo ngan istrina Rasul ngarti henteu kaos ece salaki nyeun kopi ku sorangan saleheung ideng alah eta Siti Khadijah upami ningal Rasul nyanak cai nyarira direbut bu ku Siti Khadijah ku anjeunna dibahekeun di anjeunna nu nyanak dipasikeun ka Kanjeng Rasul bari sidak tunggal mangga dileueut ku salira. Rasul ngartos cai sagelas telah diseepkeun Pak. Satengahna disesakeun, margi sasetengahna deui bakal diseepkeun ku Siti Khadijah. Direbut ku Siti Khadijah, hebatna Siti Khadijah milarian biwir gelas tilas lambena Kanjeng Nabi Muhammad diseepkeun caina. Osok ibu ngaleueut cai sagelas kuduaan. Cobaan okay. Aduh harus seperti itu nya seperti akhlakna Kanjeng Rasul. Allah ngadawuh dina Quran qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bejaan ku anjeun Muhammad lamun umat anjeun hayang jadi jalma dipika nyaah ku Allah, dipika cinta ku Allah, dipika asih ku Allah, pamaksadanana gampang diijabah, maka turut tumut kana sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu rahmatan lil alamin. Palbah mana ce Islam rahmatan lil alamin, mengayomi semuanya. Laingan seukur ngajarkeun ilmu anu rahasia bu, anu detil nu rinci, bahkan ilmu-ilmu rumah tangga wae jelas dina Qur'ana aya petunjuk teknis, petunjuk pelaksana Kanjeng Nabi Muhammad manusia contohna dipasikeun ku Allah ka urang. Matak lamun hayang ningal ayeuna kehidupan yang betul-betul islami tinggal aos sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng Ayu, Rasul jam berapapun pulang ke rumah, Siti Khadijah itu tekantos kulem di payun deh. Selalu menunggu kedatangan kekasihnya. Cali ku ibu bari dangdanan parantos endah rambut menang nyisiran. Wedak lamun aya mah zaman harita Wardah Japra geus diamo berarti. Man ayeuna mah ayeuna ayana. Jadi zaman baheula macan aya. Ngan pokona mah Siti Khadijah itu dangdan deh. Wengi-wengi itu Siti Khadijah mah dangdan. Rambut disisiran, pamenteun digaya-gaya, raksukan dipantes-pantes. Hebatna Siti Khadijah teu wantungeun kulam ti payung upami Rasul teu acan sumping ka bumi. Osok ibu kitu tara.
geus tara di wae nu mana nu osokna atuh kan Kanjeng Nabi upami kadangu suanten senalna ti luar Siti Khadijah curing hak Pak anjeunna langsung tatih teteh panto bumi dibukakeun ti lebet sirilik lumpat dirontok panangan Kanjeng Rasul digabruk sampean Kanjeng Rasul dipangmukakeun sendalna dicium pananganna digalentoran tarangna pipi kenca pipi katuhuna teras dikaleng dicalikeun dina kursi lir ibarat raja disodorkeun cai keur ngaleutna tos rengse reureuh ditaros bu Kanjeng Rasul ku Siti Khadijah manawi dina ayeuna ensah diajeng-ajeng aya kapriyogian ka abdi kitu Siti Khadijah manawaran ka Rasul teh upami saur Kanjeng Rasul wayahna emak tong wakakulem cicing melenguk digigirna kieu upami saur Kanjeng Rasul bintos tuluh mangga dina lebet ka kamar ti payun nembe Siti Khadijah kulem ti payun upami tos aya widi ti Rasul luar biasa teh indahna rumah tangga keharmonisan dan keromantisan tercipta dalam rumah tangga hidup duaan maka barokah jeung rezeki babari datang mereka boro-boro anu geus puguh eta milik jeung rezeki hak aa cacak-cacak anu can puguh ge gampang datangna dina rumah tangga lamun urang selalu harmonis dan romantis coba Pak mun urang ceuk rumah tanggangan pasea we jeung pasea unggal poe teh boro-boro nu can hir walahir boro-boro ayeuna nu can puguh Pak milik jeung rezeki teh nu geus kantenan we jalma rek mayar hutang datang rek ngetrok imah rek assalamualaikum kadenge di jero kerobagan pasea abang yang ngeuceuk damal tulus mayar hutang teh yakin bisi ka babawa cenah geus ka di wae mangkadeng satahun satengah teu bayar-bayar tak karek erek harita coba ka di wae cenah ai datang teh ka handap kadinya panggih jeung tukang sendal eta duit 50.000 satahun satengah rek dibayarkeun ka urang nah da kalah ka dipake beli sendal nya ka urang mah genep bulan di wae bayarna teh leres hartos eta teh geus puguh hak urang coba kok mau anu can puguh mah rek kumaha malaikat rahmat datangna atuh ka urang namun urang ayeuna hobhak pasea we isuk-isuk geus trungtreng hatel geus duaan penyok teh polis cungkil lagi geus tilu nu malingkeng piring geus opat ku peupeus aduh ya Allah Rabbul Karim bapana hayang kopi nieun ku sorangan nieun boga leungeun kuring oge riweuh tah ngurus budak didinya jan bae bede eta teh cager-cager budug wae nu kadua cileuhan we katilu disuramekeun wae da barina nage boga panyakit kulit teh aki didinya lagi teh buyut dibuyutinnya teh beudeg-beudeg kayak cemur kacang ngangkot etong kasun butut amuradul budak budug tepikeun ka mamawa aki nini coba bayangkeun salah kita dengar kalongeun dititah popoean baju meretan baru baju bari moe-moekeun mana geuninganna di anu bari disingsatkeun ka luhur salaki bari nyanyi maekeun baju teh bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada jangankan menyambutku dengan senyum manismu secangkir kopi pun tak tersedia sekapayahan salakira KDL kacian dulu Neng ingat Neng dangu kerjaannya jimat kerjidap duaan kenikmatan itu akan terasa besar dibutuhkan oleh AA dan Neng ketika nikmat tersebut sudah hilang dari diri kita Pak nikmat itu akan terasa berharga di diri orang ketika eta nikmat terus teu aya Pak ayeuna waos rekep keneh leres Pak loncer we hiji Pak nah da atuh ibu nembe urang ngarumas ternyata gaduh waos hiji wae betapa berhargana Pak kerekep mah urang asa teu berharga untuk teh Pak loncer we hiji eueuhan dicabut ku dokter nada ngagayeng naraginang teh hese atuh Pak goyang gayo kali itu ka dieu leres Pak bo kenikmatan itu akan terasa berharga ketika kenikmatan itu sudah hilang di diri kita betul Bu
betul matak pikanyaah tabu ieu pikanyaah mung pengaraya keneh kalawaran ku ece teh sok mumule sina barungaheun bapak teh di imah teh diarantep wae keur aya dicarekan wae salaki udud wae cek ece teh kan udud we cek udud hayo ngabul sida kereta api ih ari ece salaki museup wae dicarekan centin mah keun antep titin ulah rada dicarekan lebih baik ibu punya suami penggila hobi daripada ibu punya suami penggila istri. Betul tidak kah? Betul tidak kah? Mendingan keneh nenjokkeun ku kumul daripada nenjokkeun anak. Nya datang matak teu ngareunah keun antep sina nempokeun ku kumul da geus maraot mah areureun moal ngaruseup wae. Ayeuna mah tinggal eceun we muhasabah sing sering evaluasi diri kunaon salaki resep kene cicing si balong bari nempokeun ku kumul ti isuk gendur datangkeun ka sore jeder daripada ece. Pan ece mah tara direret-reret acan keur milih huntu oge. Karena ece eleh gayana ku kukumbul jeung rupana ku kukumbul. Yeuh, Mamah Neng Nirmala. Cobaan make gaya kukumbul. Warna-warni, rambut panengan. Bodak sing kandel. Dipen setik matching ke baju jeung celana. Bajuna beureum celana hideung matak bibir luhurna beureum mah handapna hideung. Nah, gayana gaya kukumbul pangarsa. Kumaha gaya kukumbul? Aya geus dibetot ku lauk ampul-ampulan Pak. Saleok dibawa ka ditu ka dieu ajengan anu di imah ngajak pepang we ka bodogol cau. Disebut mayit da usih. Aduh, ampun, asa ku hese, rek ngarti nana teh rasa sayangi dia ce karena yakin setelah hilang di hadapan kita baru akan terasa. Betul, Bu? Betul, Bu? Salaki udud wae dicarekan udud we jeung udud hantem emutan ku ece ungi ayeuna dipikir-pikir apa hak ece nyarekan bapak udud wae nu neangan artos keur meuli rokona akang nu mese rokok akang nu nganjuk rokok teu boga duit akang nu ngenyot rokok anu nyesep hase anu batuk anu bengek anu ka puskesmas anu maot saha ece nu riweuh keun wae da geus paraot mah areureum moal arudud wae. Ngan priyogi ka uningaku ibu, bapak bade maot bade hirup, kabeh oge jalma mah hayang sam. Teh ka caritakeun maot hayang jeruk coklat. Hayang sampurna. Ayo. Teras kan? Bisa jam. Tanya ku baena ya Allah, kabul karim. Bios kali heula. Nah. Buku udah buyur. Opat-opat ya. Bios dibungkus we peku. Niatan rumah tangga sejak ibadah nu kadua itba'us sunnah turut kena sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau prototipe figurna rumah tangga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminan dari Allah bakal dipikanya ku Allah. Jadi emot teh nya sing resep naos ngadangukeun ayeuna hikmah-hikmah rumah tangga, sejarah-sejarah rumah tangga Kangjeng Rasul. Siap tehnya teh tebih ti sunnah hirupna. Ajeng Bu, terakhir Bu, tinggal ka dia Bu, terakhir dia. Teteh, Allah ngadawuh dina Al-Quran, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radun fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Al-ayah. Asbabun nuzul eta ayat teh atau to Kangjeng Nabi ibu ketika nikah ka Siti Khadijah, Rasul teu ngawayuh istrina hiji, Siti Khadijah. Siti Khadijah ngantunkeun Rasul nikah ka Siti Aisyah. Ketika Rasul nikah ka Siti Aisyah, Rasul ngawayuh gaduh istri deui ka Saudah binti Jam'ah. Ketika Rasul gaduh istri dua, Aisyah sareng Saudah binti Jam'ah, Pak. Itu Yuswa istri na jomplang.
Aisyah parawan gelis kawanti-wanti endah kabina-bina yuswa belasan tahun Pak. Duh ya Allah Rabbul Karim ujung mejeh nak kan Siti Aisyah ketika ditikah ku Kangjeng Nabi. Sedangkan maruna Siti Aisyah Saudah binti Jam'ah abah sepuh yuswa 60 tahun kaluhur randa. Itu Pak. Jadi Saudah binti Jam'ah neng anjeunna tos gaduh praosan ti payun. Rek di kumaha-kumaha oge kuring teh teter jajaten kumaru kuring Aisyah. Damaru kuring parawan gelis bari alus akhlak ari kuring nini geus kolot rumasa kumaula moal siga seperti Aisyah. Tapi moal oge eta Saudah Pak ditikah ku Kangjeng Nabi Muhammad upami teu aya akhlak anu sae di eta istri. Laras teu Pak? Laras teu Pak? Matak ditikah oge ku Kangjeng Nabi berarti sae jeung solehah eta Saudah teh. Mana bentuk kasolehan Saudah binti Jam'ah Kang? Anjeunna ngayakeun suluh perdamaian ti payun sareng Kangjeng Nabi. Naon bentuk perdamaian Saudah sareng Kangjeng Rasul? Pokoe Pak, Saudah mah nyarios ka Kangjeng Nabi teh. Ikhlas dina manah celik putih celak heran teu gaduh gantar kakaitan. Cek Saudah ka Kangjeng Rasul, "Akang, abdi teh bojo akang tapi rumaos da abdi mah yuswa tos sepuh kumaula kasalira meureunnan dibandingkeun sareng Aisyah mah tebih geus tik-tik brek abdi mah tuur ge geus nyareri meureun kitu." Cek Saudah teh nu mawi wios we Kang bagean kilir ka abdi mah ku abdi bade dipasikeun we jatahna ka Aisyah kitu neng. Jadi Kangjeng Rasul jatah kilir ka Saudah ku Saudahna nyarira dipasikeun ka Siti Aisyah. Hebatnya pangersa paajengan kira-kira aya ditarik kolot begitu pamilari kedua mah pajengan. Kade Bu teu ini gagal paham abdi sanes miwarang ayeuna ka bapa kedah ngawayu lain eta ieu awas geusina tapi maksudna dicandak tina intisari dongeng eta paulis suluh ngabersihan hate bisa ngahampura kesalahan batur anu tumiba ka urang saat can terjadi itu hebat luar biasa. Betul Bu. Aya batur salah ka urang tuluy ku urang dihampura eta teh alus. Komo meureunnan lamun teh mah batur encan acan nyieun kasalahan ka urang tapi hate urang geus bersih. Itu luar biasa. Kan urang mah kadang-kadang sok kasamaran tenjo Pak. Anu dinilai alus teh jalma nu menta hampura leres Bu. Padahal aya derajat nu leuwih mulia Pak di payunan Allah Azza wa Jalla. Saha? Jalma anu ngahampura. Kunaon sababna? Ngahampura teh mahal ya Allah Rabbul Karim Kang, komo lah kurang Sunda mah punten pangarsa Pak Kepala Desa. Undak usuk basa anu teh sok rupa-rupa. Ku nyeri-nyeri teuing mah teh tepikeun ka sok poho nyarita teh teu kontrol geuninganan Pak. Kuring mah nyeri cenah ku si eta datangkeun ka dikubur ku taneuh beureum ge moal poho. Betul Bu. Asok ngadangu gitu Bu. Eta nu kudu dipikeun teh nyemarukankeun mah jadi mata kitu eta Bu. Marukankeun teh jelema maot dan cukup ku bilatungan meureun Bah. Padahal mah urang maot bakal balik. Bakal aya kahirupan tas maot ke. Sieun eta bahasa tong saucap-ucapna nyeri aing mah cenah ku si eta datangkeun ka dikubur ge aing moal poho. Awas kade eta bahasa eta. Matak kunaon anu ngahampura itu lebih hebat daripada yang minta maaf. Aya deui anu leuwih alus tidinya naon sebelum ayeuna tahu kekurangan dan kesalahan Neng Ayu dari sekarang sudah memaklumi. Ingat dan Teteh itu keluar dari rahim yang berbeda. 9 bulan Teh Ayu dikandung ku mamah, 8 bulan dikandung ku ibu di Kirisi. Yakin Bu, tina rahim anu beda, tina kokocoran anu beda, rek di kumaha-kumaha ge pemikiranna moal sarua jeung kaperasaanna moal sarua. Laras Bu. Jadi betapa bohongnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa rumah tangga itu untuk mencocokkan pemikiran dan perasaan. Jauh parek cocok kumaha liangna lagi beda. So kubak paling depan. Betul tidak Pak?
Jadi rumah tangga teh keur naon? Keur mencocok-cocokan Pak Udis. Nu puguhna nama untuk mencocok-cocokan. Dah hayang sarua mah hese hayang sarua mah nu mawi kade nitip. Ayeuna mah can kapanggih teteh kerekna sia can kadangu. Terus sadaya kakirangan teh ayu belum begitu terlihat oleh AA. Nanti 1 bulan 2 bulan kemudian AA kaget. Awas geus diwanti-wanti ngalangkungan sepuh teteh sepuh AA ayeuna ngalangkungan lisan simkuring. Ulah aneh tak tadi kuncina niat sing kuat, niat sing kuat ya. Siapa buktina ku Allah kadawu dina Quran yas'aluna kama dayung tikun. Hei Muhammad, kelak umat-umat anjeun bakal nanya ka anjeun mada yungfikun, naon pengorbanan paling badak nu kudu dikorbankeun ku aranjeun. Qul bejaan ku anjeun Muhammad bisi tak rapaleun al afwa, kulil afwa. Pengorbanan yang paling besar Pak nu kudu dikorbankeun ku urang itu lain domba anu jangrang tandukna siga keur kamari kurban Pak, lain sap anu badag-badana Pak. Tapi pengorbanan yang paling besar nu kudu dikorbankeun ku urang teh afun. Naon cenah Bu? Ulama-ulama sufi nafsiran dimaksud afun itu Pak huluwul qalbi an athari masyawil ghair, bisa ngahampura kesalahan batur anu tumiba ka diri urang. Itulah pengorbanan yang paling hebat Pak. Ya teh tiasa ngahapunten kakirangan jeung kalepatan AA sami tiasa ngahapunten sareng ngamaklum kakirangan teteh. Itu yang luar biasa dan yakin itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Tinggal Kangjeng Nabi Ibrahim sejarahna Bu, kamari tos kurban patinten laras Bu, ngaruang daging moal kade bisi tensi Bu, sejarah kurban tinggal pengorbanan Nabi Ibrahim Paulis. Pada saat itu, saat malam Nabi Ibrahim pengen ilham ya Allah, Ibrahim pencik budak anjeun mangkaning menang hayang ibu Nabi Ismail numawi dina kaping 8 Dzulhijjah disebat tarwiyah. Kunaon sababna? Sabab dina saat eta Nabi Ibrahim bimbang antawisnya sareng teu percaya ieu ilham ti Allah. Katinggal bingung ditaros ku putrana bapak kunaon siga nu bingung anaki bageur jimat awaki bapak ngimpi tadi meuli. Kan piwaran bapakku Allah anjeun kudu dipenci. Bu, tinggal ka dieu Bu. Kang hakikatna Allah miwarang ka Nabi Ibrahim sanes miwarang maehan putrana Pak. Sanes miwarang ngabunuh Nabi Ismail Bu. Da bukti nama geuninganan ketika bedog disanakalkeun kana beuheung Nabi Ismail sakiceuk mata digentos ku domba. Laras Bu. Tapi Allah menyadarkan Nabi Ibrahim dina saat eta bahwa cek Allah mun dibahaskeun mah Ibrahim sing sadar anjeun semua kepemilikanmu itu bukan milikmu, tapi anu dipimilih ku anjeun teh eta teh milik kuring cek Allah teh. Betul Pak. Bukankah pada saat ini kita menjadi Ibrahim? Sok emutan ku Bapak. Saat ini kita yang menjadi Ibrahim. Terus Ismail saha Bu? Istri, putra, harta, tahta. Itu kan Ismail. Titipan anu mesti dikorbankan ku. Betul tidak Bu? Harta anu kapimilih ku urang. Emut Pak. Tidak semuanya itu hak urang. Aya hak batur nu dititipkan ku Allah ka urang. Mawi tesawajar lamun ku Bapak dikorbankeun sisihkeunlah sakedik mah kanggo anu sanes. Betul Bu. Jangan terlalu gila dengan tahta, jangan terlalu gila dengan harta, jangan terlalu gila terhadap putra. Dan kadang-kadang anak sok nyilakakeun urang atuh Pak. Benar tuh Bu. Benar tuh Bu. Akhirnya karena urang teu sadar kadinya bahwa saat ini pun kita menjadi Ibrahim yang disadarkan oleh Allah melalui kisahnya kemarin. Ingat bahwa kepemilikan kita tidak sepenuhnya eta teh milik Allah, urang mah teu ngaboga-boga. Rek dikumaha-kumaha oge matak lamun Allah tasarrufkeun atuh euy saeutik we mah ulah aina ngaduk-duk teuing dudunya, tong ngaduk-duk teuing sibuk ku kerja, sisihkeun waktu sakedeung we mah keur ibadah ngalaksanakeun kewajiban cen Allah teh gitu. Betul Bu.
pada dasarnya dan pada akhirnya nanti apa anu ku urang dikumpul-kumpul sawah lega harta loba majikan geulis keralak teh maot nyerang kedong dah baringan saukur saharudung kain bodas bener teu kah mana hektaran teh bisa nulungan sugan jalma beunghar ayeuna di boehanana 10 lapis teu dalalaki minimal yang 3 kawewe 5 bari teu bisa ayeuna ku kain anu pang mahal-mahal sugan ku sutra aku boeh we anu ngan saukur 450.000 betul Pak atak penulur urang geus diingetan sah awas kadece badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam treng secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna jadi bugang tak urang bener teh bela istri yang dipuja-puja anak dipuja-puja kerlak maot apa keur harita mah careurik rompok ninggalkeun bapak careurik 40 poe lewat 1 tahun lewat geus poho deui betul Bu naon maksudna Pak urang kedah ngorbankeun sesuatu seperti hal Nabi Ibrahim ngorbankan putra itu titipan Pak saha teu nyaah atuh buka budakna kabeh ge nyaah dawuh Nabi fa akrimu auladakum bungahkeun Pak budak teh bungahkeun sok muliakeun budak sakolakeun budak sing luhur ngan inget sina ngaji sina jujur sakolakeun budak sing luhur ilmu pengetahuanana sina mundal keur bekal kahirupanana di dunia hei ingat Bu ngajina sina jujur betul Bu ingat cek Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida kudu sieun aranjeun kabeh teh bakal ninggalkeun yatim-yatim anu lemah pemikiranana lemah mentalna lemah keimananana lemah ekonomina kunaon sababna ece salah kaprah jeung bapa mikanya ahna ayeuna marukankeun teh meureun kanyaah teh budak hayang HP pangmeulikeun budak hayang motor pangmeulikeun budak ngamuk da boga kahayang ditedunan karunya mengpeung aya betul bener saha atuh ayeuna kolot nu teu nyaah kan jadi budak bener teh tapi udah diwawoiting kudu kararituna atuh coba ayeuna balikeun ku bapa ada pengorbanan anu kudu dikaluarkeun ku bapa naon maksudna pengorbanan di dinya ngadidik budak mariuskeun budak mariuskeun awakna dipariuskeun tadi membalikan arah anak mengarahkan anak supaya ayeuna bogaeun bekal hirup di dunyana ijazah sakolana boga ngajina bararisa ngarah urang ninggalkeun anak ge jongjong betul Pak oi mudah-mudahan AA jeung teteh rumah tanggi sing dipeparinan turunan nu saroleh jeung saroleha amin aku ibu sing ngagaduhan putu soleh nu solehah nu tiasa nyanda kabingah kabagjaan kanggo bapak di dunia rawuh di akhirat tak pamitananya bunya hampurannya bunya da kedah angkat deui kapan ka Ciranjang tadi hiji niat sejak ibadah niat sejak itbaus sunnah nu kadua sing ageng-ageng hampura kakirangan teteh sing ageng-ageng hampura namaklum karena kakirangan siap teh masih banyak lagi nanti berguru dan teteh kepajengan guru simkuring sing banyak tatanya nya sing seueur tataros lah dina rumah tangga mah pajengan aya di dieu sepuh simkuring guru simkuring kedah kumaha ye anu caket we tong ka bapak mah jauh Bu nya memulai kiai urang dieu muliakeun agungkeun kudu dimuliakeun kudu diagungkeun mah kiai di dieu naon sababna emutan ku ibu mengajarkeun niat wudu ka budak urang kiai di dieu nu matahan salat budak urang kiai di dieu
mimiti ngawinkeun budak datangkeun ka urangkeun anu maot kiai di dieu sok aya nu maot urang di datang nyusul si Bang ka Banjarsan saha si Bang Pak bener teu Pak leres teu Pak maka Ibnu Malik geus ngaisarahan ku santri masuk dibaca wa fi ikhtiyarin la yaji al muttasil idza ta'atta ayaji al muntasil sami meh ayeuna neangan anu muntasil teh anu mutasil we heulaan anu deukeut di dieu tak daraakeun kiai mudah-mudahan sing sarehat sing paranjang umurna amin dibabarahan ka istiqomahan dina ngabina umatna amin dibabarahan ka istiqomahan dina ibadahna amin karunya aja kiai mah teu kacaritakeun PNS kabeh oge kiai mah PLT apal atau to PLT teu pegawai lillahi taala pan gajina dia oge gaji ke-13 kiai mah aya oge PLT kiai mah Paulis kuninga BLT bantuan ladang tahlil tak namun aya nu mau ke proyek aduh apunten Pak apunten ibu bapak mangga urang sasarengan ngadoa wabil khusus maupun anak Neng Ayu kali Ancep oge kamu keluarga besar pengguru Bapak Kepala Desa kali Ibu Eis Mamah Kurniasi sapara putra putri sadayana mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa dipaparinan kabarokahan ku Allah dihasilkeun sadaya pamaksadan mudah-mudahan karena sing langkung ningkat oge mudah-mudahan para putra sadayana sing tercapai cita-cita kum umumna mah kanggo urang sadayana mudah-mudahan Allah ngaijabah pamaksa dan ibu ngagampilkeun sadaya urusan bapak mudah-mudahan di paparinan milik rezeki nu halal nu barokah karuhun urang sadayana nu parantos mulih ka rahmatullah tilarti alam dunia wabil khusus pangarsa pajengan nyanda pidoa wirehna 37 dinten kapengker pun bapak ngantunkeun di Majalengka pidoana Bu hapunten pun bapak doakan mudah-mudahan mulihna ka rahmatullah sing husnul khotimah amin halayan ditempatkeun ke tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala sim kuring mudah-mudahan sing tiasa istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah kanggo karuhun tikenatan Bapak Kepala Desa karuhun tikenatan Ibu Eis kum umumna mah karuhun aya di sabudeureuh ieu lingkungan anu parantos mulih ka rahmatullah guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sing dihapunten ku Allah sadaya dosa perdosaan ditampi amal ibadah sing dirahmat di alam kuburna ditempatkeun dina tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu bi wasfil utmati ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zammilna bil afiyati was salamati ya arhamar rahimin Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysirul asir ilaika yasir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa auladina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ibu bapak sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun tinang tos bahasan mata kirang merenah kana mana kebiasaan sim kuring anu kirang sapagodos nedapan wakub nu saageng-ageuna kirang sareng langkungna dedapan wakub kasadayana khutbah sofa wa da'a makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahil hidayah wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.